Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bah. Di mana buat itu? Alhamdulillah. Sana mereka tinggal. Biasa pan tos nyiapkeun hatam. Oh, alhamdulillah tuh. Hatam. Urang ngawangkong lah. Ngawangkong kah? Alhamdulillah. Aduh, jang ngaji aduh. Damang jang ngaji aduh, jang ngaji. Alhamdulillah. Na teh katingali masjid atuh jang ngaji. Tadi meureun-meureun teuing. Kemerkaan. Aduh. Gambar teh mata koki ulah wareng teuing. Teh aneh jadi berat teh ka masjid gitu. Kamarana ieu teh mah jang isan sareng ieu. Jang mangharsan. Teh anu ge lah di mana sareng biasa ngaburuk ngawas heula. Oh, tatan beres beureunya anjeun lagi. Hatam sih kana sami. Ya mudah-mudahan sih. Oh, namat keduanya? Mat. Wah, Alhamdulillah. Kenging juga Lailatul Qadar. Insyaallah. Kamari ka mana kamari? Kamari teh sanes teh bade ka dieu wa teh. Rarasan ai motor teh di ararango kumurang kali teh jang Ipan wa teh siap-siap di ditu teh. Anu ieu ka Sukabumi anu ieu cenah ka Cianjur si bungsu bade buka bersama sareng rerencanganana. Ah wa teh tiasa naon deui. Mata geuningan. Terasa ngawa geuning kana grup teh hapunten ceng uanya ceng teh tiasa kadinya. Eta sumangetna jang aji wa menitos waduh likum gajleng cek bari bahasa. Hah? Oh, Anu aib. itu kamari teh bah aduh. Sanes teh emo tapi arayanya kamari teh. Alhamdulillah raya. Si ulah unggul. Ulah kena ulah teh ka dieu teh mun sok. Mun cek ieu mah ulah alpa hiji teh sadayana alpa teraskeun kitu da. Pagdaya ka sapuranana. Nya kan wah teh kokolot Oh. teh. Wah kobra teh. Anu Orang raya uling. Ulah mah keur mah pangsepurna Sanes. ya teh. kamari teh abdi teh ningali ieu. Awan Wah, depan. wah. Tuh, ningali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Wahyu Pati Cianjur. Saya banyak mendapatkan masukan chat dari warga masyarakat Cianjur, terutama di Cianjur Selatan. Banyak yang mati listriknya, terus juga terkendala di listrik ya. Alhamdulillah hari ini kita sedang mengadakan pertemuan dengan PLN di Kabupaten Cianjur ya. Di sini ada Pak Andre, manajer PLN, dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan titik terang ya Pak ya. Jadi kita berusaha untuk mengambil jalur cepat. Jadi nanti kita akan buat jaringan baru. Untuk jangka pendek kita ambil dari Jampang Kulon dan Ranca Bali ya. Kita juga berkoordinasi dengan kepala daerah. Ini teh kan di Cianjur, punten pisan di selatan teh sering mati. Ini teh mau narik jaringan, tapi melewati daerah Kabupaten Bandung di PT Melani sama Perhutani di Ranca Bali, Pak Bu. Ranca Bali, oke. Siap. Setuju. Siap, izin ya Pak Bu. Mereka pun berkomitmen untuk mempercepat jaringan listrik supaya bisa stabil di Cianjur Selatan. Mudah-mudahan usaha kita ini membuahkan hasil, dan insya Allah doakan apabila lancar semuanya di pertengahan sampai akhir tahun ini ya Pak ya. Itu listrik di Cianjur Selatan akan lebih stabil. Dan untuk jangka panjang kita pun akan rencana membuat gardu induk di Cianjur Selatan di daerah Tanggeng, dan ini kita harap bisa kembali lebih meningkatkan pelayanan listrik dan juga kestabilan listrik di Kabupaten Cianjur, terutama di Cianjur Selatan. Oh, Bapak aing nu di Cianjur. Ayeuna teh kan nuju ngemutan Listrik jalur Pakidulan. Oh, Kan aya di kidul mah geuning wah. Masih kena sok sering sepaneng Panang di waktu di waktu gitu. Kira oh nya. teu sapertos diurang di dia di utara. 24 jam di ditu mah. Itu mah teng Di waktu deh, amun ieu teh jam 1 hurung pangke. Sana eta teh kedah aya izin ti
No, nanti antara perbatasan Cianjur Hutani karena itu mata kemarin teh sareng menteri kehutanan Kehutanan. kerjasama oh, ini. nyungkeun izin bade ngabangun jalur kanggo ka selatan listrik. Hawu paginya, hawu sana temau benten di hawu. benten Benten. kanggo bangun nama kanggo gardu kanggo tihang Nya, pan meureun kieu teh meureun nyanak tanah perhutani Mun nya, urang teh pan ulah-ulah asa cep we ya. mangnu atos-atos mah jang ipannya rumah sa ieu tanah negara cep ya model ti payun kapungkur nu masang tiang listrik di urang oge mah Aya tuh di di mana di tengah sawah gini. nya Di tengah sawah. ari aya nama Bapak pemimpin urang Bapak Dr. Wahyu katinggal nama terus mulai rapi gesit gitunya anjeunna mah aduh hebat aya nama hebat lah mudah-mudahan tiasa anjeunna tiasa kanggo kapayuna tiasa saterasna lah gesit gitu deh Sigana teh bah keur pangintennya bapak urang nu di Cianjur Dr. Wahyu Pak Wahyu sigana teh bah keur mimiti nyalonkeunna teh anjeunna gaduh gagasan kitu bangunannya teras panginten aya dibobotohi ku bapak aing pangintennya ku gubernur anjeunna teh leuwih mantep dinya sigana aya perintah di ditu Nya. di atasanana di Pak Gubernur urang keur mah bapak urang nu di Cianjur mah masih keneh mudanya Kasep Kasep sayus deh. we jeung abdi jiga ya teh. sareng Aramji aduh Aramji ya. Pokoknya mas setuju pisan ya gibrig ya mah jadi Cianjur ayeuna ya mah katingal teh dibagi-bagi tugas mun nya sapertos ayeuna Bapak aing ayeuna memang anu munculna katingalna Bapak urang padahal mah sanes kitu eta teh di situnya pembagian tugas ayeuna si Pak Wakil Gubernurna Pak napa itu Oh, Haji Erwan Setiawan. Erwan barangkali Pak Umu Pak Haji Umu eta teh hanya nya tugasnya masing-masing gaduh ieu lah gaduh tupoksina masing-masing gitu sapertos Pak Ramji sareng Pak Dokter gitu masing-masing gitu jadi uih dewa kana cariosan listrik ya Ya. emang teu acan aya listrik sama sekali atau napi tos aya kirang kemarin Sap eta teh umbi pengalaman abdi di kaditu mah nya. nya jang ipan sering pan ka itunya Sering pan teh. make dula. Abdi ge nuju di ditu teh model di Agra Bintang gitu. Sering sepaneng. Aya listrik mah. aya Tapi kadang pareum gitu tah. Nuju urang raos-raos kieu wengi-wengi teh. ya Jepret. Eta teh 3 jam, 4 jam, 6 jam. lame atunya Nya eta gitu. aya panginten Tacan anu emang teu aya. saya Banyak kene. pangitan uama di ditu teh seueur keur nu ngangojing set kitunya aya sah Aya emang di seueur mah Aya, emang ngau aki anu teu ieu teh mah nganggo genset gitu. awatos satunya mudah-mudahan Awatos lah eta. pakidulan teh atuh kerah terang gitu insya Allah non satahun kapengkernya Iya. bakal kawas Cianjur kota terang benerang lah terang di menerang lah anjing dibikeun ka anjing deui teh Eta kan karena elektronik itu lumayan bah ngaruksak panang teh seueur nu ngaruksak kantenannya begitu hurungna voltas tuh ageng pannya udah kencang ngajal kadang ngajak pret kirang-kirang nakiat alhamdulillahnya aya nama Jang Ipan di urang di Cianjur banjir tos teu ieu nya aya nama terus ngirangan ngirangan dibenahi duka anu di kidul kamari Ramsal tos tiasa jalan deui kitu atas pengen atau di kamari kene oge teu diramikeun ari perkawis infrastruktur di nomor hijikeun we nya ya upami di Pakidulan mah emang sering longsor teh karena struktur tebing teu atas nama eta teh alam teu dikukumaha mah moal kukumaha Iya. nya oge kumargi eta teh udah tebing ayeuna awina di babadan eta anu panjangkeun teh nya tatangkalan eta orang pas giliran ngan hujan efek teh nembe karaos ayeuna gitu. Jadi si tanah itu mungkin kurang kuat. kurang kuat dan naik nyangkeun kana naon Ya. Ya dengan kondisi alam di Pakidulan nu tebing-tebing kitu meureun aya nu sapalih naon ku dikeluaran gitu Keluaran kieu kan. ketangkalanana
nya logika nama kieu we meureun bah ayeuna urang ku Allah di pasian baosnya ai beres mah teu aya anu unglak yang Ipan da kiat teh aos teh Nya gitu. ayeuna uwa tos anu coplok mah jadi araroyang gua aos teh nya da hiji meureun teu aya kitu nya sapertos kitu bangunna teh nya seetna waos teh kotos aya nu hilang hiji Hilang. teras dua gitu unger intina malah jadi rarontok sadayana. rontok gitu tuh sadayana nya tuh mudah-mudahan we lah ayeuna mah pangintennya anu sok biasa gitulah nya anu tubang-tebang tatangkalan mun istilah nama ilegal gitunya mudah-mudahan aja sing ngalarartos ngalarartos sanes ulah ditebang pangintennya bah da ai tatangkalan mah ditebang teh beureunan ku aloge tebangeun urang keneh ngan beureun kedah terang ulah hayo we nebangan ieu melak teu gitu sareng saimbang saimbang teh kieu komo lamun kieu mah ngalah misalna teh 100 tangkal melak 300 tangkal langkung alus sae kitu mah nya sareng ngalah ge kedah nu mana nu kedah diala ulah nu ngora-ngora diala ayeuna mah penting tiasa dikangobahan Bang diartoseun. Kamari teh anu longsor teh di palimana teh anjing? Nu longsor teh di Cianjur. daerah Cugenang Gunungnya itu Cugenang memang Ciberem memang di kamari ge nya ke zaman gempa ge ieu eta. Aduh, eta tuh pasti nama ulah-ulah mudah-mudahan lah Cianjurnya jelema-jelema keneh. ya urang teh aya kamari kan menuju gempa teh rada ieu mudah-mudahan teh aya deui lah Amin. Mudah-mudahan. karareueun Sing tong kapenak deui nya. yang penak teh ngan wa makantos ninghal jang Ipan dina mensos teh nya berkawis pasar Cipanas pan kitunya wa ge kantos bah ka Hacimacan aya uleman ti wargi kapungkur teh eta kaitukeun wa meuli sesah Macet. nya ari ai kaitukeun mah lancar angkatna mung uihna anu sesahna teh bah janten kieu ngajajar eta angkot nu koningnya nya ieu di angkot sabaraha jalur ceng teh aya bapak aing ngalangkung dina TikTok teh bade ka Sukabumi duka bade ka Cipanas duka bade ka mananya Weekend. weuhkeun teh Weekend di puncak mun teu lupa. nya Weekend di Bogor. diinstruksikeun langsung langsung bergerak enjingna teh ningali deui tos beres na eta mah mobil teh araya aduh kan eta teh alhamdulillah janten bingung wa urang oge meureunnya penghidupan meureun nya supir angkot teh ngan meureun jadi kedah mencari solusi terbaik ya. Bahasa ya nama win-win solution lah gitu da anjeunna ge karunya meureun wah angkot ge gitu nya nya ada tempat urang teh pencahayaan meureun tinggal dicari solusi nu baik lah Nya eta mah kedah. pados ari sadayana raos sararesna mah da sararesna mah teh sanes teh bade diampihkeun da urang-urang keneh sapertos kieu ibu-ibu euy di pasarnya ya alim ngalangkah nu rada teuih kana angkot ya atuh meureun da angkot peryogi penumpang ibu-ibu hoyong caket abdi ge abdi kadang sok karunya gitu nya di satu sisi mah ka supir angkot teh ngangkleung gitu bah Iya. daya penumpang da meureun aing ningali ieu mah abdi nya nu bodoh gitu mungkin karena ayeuna mah urang teh kana seueur motor teh janten da Iya, ojek. kapungkur mah nya jang Ipan angkot teh kuat ngojok ampere teh nya enya mah tos teu pajem Saking bino. jok Saking ampere teh sareng kene kapungkur mah ayeuna mah teu ngao kene teu ada ngojok yang Grab teh ya muhun ayeuna mah Grab Gojek ngan eta kinten-kinten angkot bade dikamanakeun nya ngeterna teh Nah, teh aya kumaha tah informasi info-info nu Iya, terbaru sosialisasi info na teh. segelintir mah nya mungkin angkot teh anu ti Cianjur teh nya angkot Cipanas teh ieu loba teh teh ka pangkereun pasar ke belakang teh ke belakang kan Jadi ngaretem teh di ieu ke Jojo teh di Indo Alam. nya Sebelum aya di Cibodas mah aya pas belokan. Oh. Nah, kita di modern teh gitu. eta teh mun teu lepat mah kantos wage damel di dinya kapungkur di SMP nu mayur ka payunan SMP jalan teh SMP naon lah hilap deui pokona murilingan pasar teh Nya mungkin mah diputerkeun gitu. jalan belakangnya teh disebutna teh Nya Belakang. belakangnya belakang. Janten di Telkom teh leup ka kiri. Ka
kiri muter lah di belakang satu acan belakang istana. Iya. Nyalah Tema di dinya kemah. mudah-mudahan atunya Pak Wahyu lah sing kenging solusina gitulah. Iya. Da ari wage da sanes nyalahkeun ka angkotnya ke pisan-pisan Sami anjeun lagi milarian artos. sami siga uak Keluarga, itulah gitu. keluarga ngan panginten ieu mah intina mah panginten ai ceuk mah kieu anu calon penumpang sing tarapti Iya. atuh angkot kedah tarapti deui kitunya ulah Sami-sami aya kasadaran. sami-sami aya kasadaran. Aduh kasadaran. Angkot kedah sadar bahwa di dia telepat. Mun Ayeuna beureun penumpang kedah sadar bahwa urang bade naik di dia telepat. Karunya kan sanes gitu. nya keur mah jalan di urang teh alitnya dina trotoar tos dilebatan ku nu dagang teu pararuguhnya anu keur pejalan kaki teh sesah Di rodaan. di rodaan dia nama hiji ditarurutan teras jalan mobilna di celek deui angkot teh dinya jadi heureun ku usik gitu teh aduh mudah-mudahan lah abdi mah nya wa mah selaku ngadoakeun di ka Bapak Bupati sareng Pak Wakilna mudah-mudahan anjeunna sing dipasihan kesehatan Amin. sing dipasihan kabarokahan ayeuna dina ngemban Tugas. amanat kanggo warga Cianjur khususnya pangiti. Amin. Tah sakitu obrolan ti Baraya Sunda mudah-mudahan janten apa solusi sareng Aya manfaatna. aya manfaatna aya hikmahna kanggo sadayana warga Cianjur. Tah sakitu meureun para wargi sadayana tong hilap disuhungkeun komen, like, sareng subscribe-na kanggo warga sadayana urang Cianjur. Baraya Sunda kibrikeun.